Bulan naon Bulan kolot apa? Mah? Bulan. Amah abi ka dia deui, hampura amah. Mun beuyeung satu ujang. Madamang amah. Alhamdulillah teu sabaraha teh ditu ujang. Siang kene titu mah kepegat hujan eureun-eureunan. Oh, kepegat hujannya. Mohon. Kebenaran ujang. Kadir ayeuna. Pina kan itu lah sakalap. Ujang itu. Naon atuh? Pina aja kadir. Ya naon Pak? Sararewas. Ya. Apa terek nanya ke ujang? Erek reres mau ke putra apa teh? Nya tuh Pak piraku itu saras mah abi ka dieu wae. Sabab naon seera ku tatangga apa teh? Geus nyongnyeng ti ditu ti dieu. Teu geunah hate ya teh. Ari ujang rek kumaha atuh ayeuna rek bener moal. Nya tuh Pak, atuh moal bener mah piraku abi ge kot ka dieu da isin abi oge ngan kan ari abi ge atuh kudu dipertimbangkeun heula da. Meureun abi ge saras teh kudu bener-bener ti ayeuna gitu kudu inti teh mah sitilai heula. Kahayang apa mah ieu neun carios atuh. Nya Ameh puguh cepengeunana apa gitu. pan abi oge nuju gunung Kelapa. Sararasna mah ujang si ai teh rerencangan mah tos nararika malamandar tos garaduheun putra geuningan. Ai teh si nyai teh hoyong engal we gitu. Ujang teh geura narosan weh gitu nyangcang istilah paribasana mah gitu dengan saur sepuh mah gitu neun cariosan ngarapuguh gitu. Tah gitu ujang apa teh jeung amah teh Ini pati rentang kudu aya keputusan anu bener. karaeun indungna beberapa wekan biasa nama tara minya abi ge tos isin sabeureun nama ngeunda beureun da rumah tangga teh moal akur sakedeungeun jadi kudu bener-bener Ieu jang masalah rezeki, jang masalah rezeki engke nuturkeun nu penting mah ayeuna mah rek serius mah. Nah neun carita, nah naon atuh anu jadi cekelen kolot. Udah mere bukti, gitu. lanjutna ngomong wae Apa si mama Arab-Arab di dia tanya. eta teh disada wae nya teh dia sianat teh KWH teh sianat tuh mun teu meureun bae ku abi meureun dia sian teh. Nah, empat beberengah katutun ditanya ku bapak. Pan bisi Mereka WH mantep we. Pan bisi Jadi usian. pan bisi pareum apoek gitu. Eta. Maka mana karep atuh pan bapak nanya. Bapak teh diciplun wae unggal abi ka dieu teh bapak teh vokalis sanes. Vokalis di mana bini nah vokalis. Kamana harap wae ngobrol teh ditanya serius kalah. Kaditu ka dieu ge nanyakeun kupluk. Galak ayeuna mah bapana teh. Nya ceuk abi oge bade reres piraku abi ge teh saya mah pot ka dieu wae. Abi oge ngan abi ge abi kudu gunung ceuk abi oge. Sok atuh geura ngabuktian kira-kirana tanggal sabarahana. Buktian heula, ngabuktian heula. Sing pugu ame aya cekeleunana. Ku Cilebu apa sampean teh? Kan mah ieu mah tong dibahas wae. Tong dibahas. Nya abi mah karunya we atuh kasih apa sok cukuna bareula. Sumputkeun atuh bapana eta Abi mah karunya. teh kareret wae katingali. Sumputkeun. Ngarah moal hantem wae dibahas we si ujang karunyaon. Sok atuh teh ngobrol aja Ya. nyaritakeun. Sok ngojek kamari juga katinggal ngaliwat ka Lebak. Jawab heula bapak eta Tuh, kumaha. Kamari ya juga karep. kaliwat ka Lebak katinggal ku abi nyanak saa ditiung. Tong ngojek-ngojek sasaha aya we dieu. Juga ada kamari teh ngaliwat dek ditanya ku abi teh ngeunah tarik ngajius. Ari ujang asa ngulir kumaha ditaros teh ku si apa teh ku si asa ngulir asa tepugu cekeleunana amah mah kitu. Sanes kamari teh Batur merenang salah ketinggalan. henteu juga Ujang kulan amah saur amah mah kieu ujang teh geura babartos kasih amah sareng kasih apa
Saroskeun si amah teh kitu si bapa teh, ramana si Neng teh naleka kitu ka abi teh, Bapak kada ieu heula non, kada hanuna heula cariosan. Ja si amah mah jeung si bapa di ditu da kumaha abi amah. Atuh kumaha ujang mah atuh ujang sing reres-reres. Abi ge pan tanggal 3 amah. Tanggal 3 bulan naon Bulan tanggal kolot 3 apa, mah balik apa? Amah abi mah ngiring ka zaman amah. tanggal 3 tepung Amah abi ngiring ka zaman. Mana teh ka zaman heula atuh. Da aing rek balik Baru ah, waso balik ya meureun mah. si ujang teh. Balik ya. di omongan teh aing salah Malam apa? kemana karep pika kusingan kolot tepuguh cepengeunana Tingali si ujang teh ka zaman teh mekot lami-lami teuing. Tingali ka ditu. Ngarah puguh aya kaputusanana. Ka zaman heula cenah. Teu aya mah di WC teu aya, geus sok budak teh. Ampun. Panto dapur teh ngolongo amah bieu teh. Maneka sajarah rengkel. Bakal kabur jalan dapur budak teh. Ya ngaran si ujang. Kumaha atuh? Biar waseun meureun apa kagebrak deui. Teu aya di WC mah teu aya bieu teh ku abdi longok oge. keluar Jalan itu jalan dapur molongo panto teh ku abdi tutupkeun bieu ge. nah para rese